Ah, kuya teh dijual we, teu boga duit ah. Bos lo bareng itu. Masih ah. Bos, Ayo si mak mau ember eta mak. ye, mah teh ngajual kuya ye butuh duit. Butuh duit. Yang naon si duit mah? Yo, emak gitu butuhkeun duit mah. Yo meni butuh duit deui. Oh, apa anak kuda? Sok-sok ye geuwat ya. Dibeli mah ya. Kura-kura nu urang ya. Gil, tinggal bos sama bos kura-kura euy. Anjing. Mak, ieu ti mana mak? Dijual sabaraha ieu mak? Sok we dijual murah 100, dijual cepat. Tah, beli buru tah. Kuya aing mah da teresep kana kuya mah aing mah resep kene ge. Resep kana janda urang mah. Boleh gesan. Ya 100 mah jual. Ya atunya. Tuh kabeneran orang butuh bos euy. Resep urang mah. Urang mah da teresep ieu aing mah. Ya tuh mah artos dia 100. Oh tak gitu tah. Tulungan emak ulah kawas bos areta an ngomong wungkul kalau resep teh kana janda cenah. Resep kana cecer wungkul. Ayo atuh nyawan ya. Mau dasar mah marabik. Yo, anak budak, urang mah ek hujan euy bisa kahujanan nya. Urang baliknya. Oh, atuh sok bos. Katanya. Urang mah di heulaan pola kuya. Ih, alus euy kuya euy 100 wani ieu mah euy. Keron si anak budak. Tah, tempo ya. Kerempo kuya urang meuli anyar bieu. Ti saha? Hah? Ti saha? Lah aya we. Sing bener anak budak ditanya teh. Teh. Ieu mah jiwa kuya urang geuning. Kuya urang kumaha sosok ka dieu keur urang mah meuli anyar teh. Ieu ti saha nu bener na? Ti si Marabig. Nya bener urang geun ieu mah kuya urang nang meuli ti pameran. Anggeus lah ieu mah kuya urang we. Cih, nah tak kuya urang di bawah Panglima. Aing buat tinggal tak kuya si Panglima euy. Ah, si Marabig urang geus katipeng deui wae. Apes aing. Mak, ai kuya urang ai pangna dijujuah. Lah, pan mah teu boga beas, Jang. Lah tuh aing mah. Ulangkeun eta. Nah, ulah ting we. Geus atuh geus. Mak atuh meureun duit nu si anak muda kumaha ku emak geus dipake meuli beas. Jadi emak untung atuh. Oh, heuh atuh geus aya kitu mah. Juk atuh ampiskeun si ketemu si anak muda. Oh, atuh nya mah. Heeh, kade abdi kasumputkeun. Heeh. Urang pura-pura teh mah we nya. Anjir, oi, si emak loba tetangkalana kitu pot bunga coba aralus kieu, Mak. Mak, ieu ek dijual mah, Mak. Ih, arek, rek dijual. Sabarahaan mah arek dijual mah ieu mah euy. Sabarahaan mah ieu sapot-sapotna. Yo, ari ieu mah sapotna 50 ribuan tah. Lamun puring mah ieu tah. Ieu mah 200-an. Tah jeung itu. Oh, 50-an, Mak. Ari nu ieu dina pot nu ieu sabarahaan, Mak? Ah, anu ieu mah 30 ribuan we diborongkeun sok lah ka ente mah hese mah. Heeh atuh mah nya. Yo, urang babaturan butuheun pisan pokona mah kembang-kembang kieu mah. Keula nya mah urang ek neang heula ka ditu nya. Jangan nya. Sing menang diandalkeun nya. Heeh, kelah kedeng. Tah, anak muda, ente kan butuh kembang-kembang kieu yo. Tuh, loba ek dijual kabeh ieu teh. Dijual sabaraha ya, Bos? Yo, nu ieu mah pokona mah 1 2 3 4 5 6 7. Ieu 500 ribuan hijina. 500.000. Heeh. Anjir. Mahal-mahal teuing sih. 30 ribu jadi 500-an. Anu itu puring sabarahan, Bos? Oh, nu puring mah itu 1 juta. 1 juta. Heeh, mun dina pot mah nu itu 700 ribuan. Oh. Sok ek nu mana ya? Kela. Tah urang butuh nu eta mah tah 3 pot, Bos. Meuli. Punten mak, ka dieu mah, di dieu mah. Tah. Ieu nu mana ieu? Tah nu ieu 3 pot sabarahan? Oh, berarti 700 kali 3 sabaraha tah eta? Oh, uhun. Tah. Yo, ku abi DP-an heula nya 800. Engke sasana ku abi ditransfernya. Oh. Heeh, siap. Tah, ke ieu pot mah sakalian dicandak engke, kurancangan abi ka dieu. Oh, hon atuh kitu nya, ieu nampi artosna nya. Siap. Mak, tipayun, Bos, tipayun nya. Oh, siap. Mangga. Teu sia-sia mak, cek urang itu payu 3.100.000 tah. Ieu mah kieu mak. Ieu teh kan ti mana 50 ribuan. Geus keun bae lah da uang receh mak tah 200.000 jeung emak. Tambahan deui mak nya. Ti urangna 150 jual 2.100.000. Bedul batina gede-gede teuing. Tambahan deui bagaimana? Wis. Tidak boleh gitu mak, itu mah rezeki saya. Eta mah rezeki emak. Keun bae ti mana 50.000 dijual 2.100.000 gitu jadi masalah. Eta mah rezeki urang mak. Hatur nuhun mak. Mah ditambahan ya kelu. Moal. Atuh mending hae tambahan deui he. Moal lah. Ah bener, teuing si kehed. 150 ti urangna. Jadi dijual 2.100.000. Mere duit dileuwihan ieu 50 jadi 200. Cik atuh ai kahayang teh tambahan deui tos sakieu-kieu teuing. Tega pisan. Oh, poe lah meureun mirip rezekina. Rezeki urang sakieu.